Para bapak, mewah ibu, kadang wargi sadayana nu dipihormat. Manawi alhamdulillah prosesi ijab kabul akdo nikah parantos dilaksanakeun kalayan alhamdulillah aya dina kalancaran. Atuh manawi kanggo salajengna urang lajengkeun kana acara adat nyaeta seren tampi bakal panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum 'anis sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa zid wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wallahu alam bi muradih. Dipihormat kersana para alim, para ulama, para kiai, asatid wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Babakan Rema miwah saperangkatna. Dipihormat kersana Purna Bakti aparatur pemerintahan desa, Bapak Kuwu, Bapak Bumi, oge sadaya para Purna Bakti aparatur desa Babakan Rema anu sami hadir, anu sami dipihormat. Para ketua lembaga desa, ketua BPD, ketua LPM, ketua Karang Taruna, ketua PKK anu sami hadir di leresan enjing ayeuna anu sami dipihormat. Para bapak ibu ibu kadang wargi sadayana wabil khusus dua kula wargi besar tiantawis nyaeta kula wargi Bapak Tarsudin di Maleber oge Bapak Kiai Haji Khairuddin di Babakan Rema kula wargi besar anu sami dipihormat oge para tamu undangan sadayana anu teu tiasa disebatan hiji-hiji anu sami dipihormat. Mudah-mudahan urang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji kalian syukur kadat Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah ngalangkungan kudrat sareng iradatna urang sadaya dina leresan enjing anu berbahagia ieu parantos tiasa kempel tiasa idkhalu surur nyumpingan kana pangulemna sahibul hajat kersana kasepuhan Bapak Kiai Haji Khairuddin beserta kula wargi dina raraga nyaeta kanggo nyaksenan prosesi ijab kabul akdo nikah. Mudah-mudahan kempalna urang sadaya ngajantenkeun wasilah kana lungsurna rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat miwa salam kawilujengan tekendat pamudah-mudahan tetap salamina dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kasadaya kula wargina para sahabatna tabiin miwah tabiatna tuk dugi ka urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan kelak di yaumil jaza urang ngingkeun syafaatul uzmati anjana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manawi sateu acana dedi pribados ngadeg jumarios kapancen tugas sebagai muqasimul awqat pangatur waktu pangjejab acara dina raraga seren tampi panganten pamaget. Dupi acara anu bade dikapayunkeun dina leresan enjing anu berbahagia ieu manawi acara kahiji acara bibika, acara kadua sepatah kata penyerahan ti atas nami wawakil sepuhna panganten pamaget. Acara katilu nyaeta sepatah kata panampian di atas nami wakil sepuhna panganten istri. Kalayan acara kaopat penyerahan simbolis cacandakan kalayan acara dipungkas ku doa. Sepedas teu nyangkolong waktos mangga ieu acara urang sami-sami kawitan urang bika ieu acara ku sasarangan bil barakah maoskeun suratul Fatihah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli din salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لهم. Alhamdulillah manawi acara panontos kurang dibika pemudah-mudahan ku dikawitan ku suratul Fatihah ieu acara aya dina lindungan ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, urang lajeng kana acara kadua sapatah kata penyerahan ti atas nami wakil sepuhna panganten pameget kituna kana kepancen tugas waktos disewanggakeun. Hatur nuhun ka penjajab acara anu parantos masihan waktosna ka pribados kanggo ngring cumarios. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa nadaba ilaihi wa harama shifa wa wa'ada alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wa sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pangursa hadratul mukarram wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, ustad wal ustazah, hazi wal hazah, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, oge abil khusus ka pangorsa aparatur pemerintahan desa Babakan Remak anu alhamdulillah dipimpin ku pangorsa selaku pangeus pangampih Bapak Kubu sinareng sajungjang karawatna oge teu hilap ka aparatur pemerintahan desa anu parantos purna bakti sajungjang karawatna anu hapunten henteu tiasa disebatkeun namina satu persatu nanging teu ngirangan rasa hormat tur takdim simkuring kasadayana anu insyaallah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus ka keluarga besar Bapak Kiai Haji Khairuddin sinareng Bapak Tarsudin anu sami ku pribados tipika hormat anu insyaallah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap ka kedua mempelai ayeuna mah sanes bakal calon deui tapi tos sah janten suami istri Cep Muhtar sareng Neng Nina anu nuju berbahagia. Kalayan nyebat asma Allah anu maha welas tur maha asih anu jadi tuturus laku muruga puraning rahayu mapag bagja tur barokah
binarang syukur kanu maha agung maha luhur maha ngatur sadaya puja sareng puji urang sungkemkeun ka Allah anu maha suci rehing ku maha welas tur maha asih mantena urang sadaya dina saat ayeuna wancik anu kiwari kalayan kebek pinuh ku kabagjaan tur kabingahan oge sapabulut ginuleran sapanajati lekanan anu dicita-citakeun ku urang sadaya tiasa laksana alhamdulillah wa syukurillah kairing rahmat miwah salam Allah mugia sapapaosna dilungsurkeun ka junjunan urang sadaya nabi pinilih anu akhir rasul anu agung tur panungtung tina sadaya nabi nyatana habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakulawargina oge ka para sahabatna para tabiin sinareng tabiatna tur dugi ka urang sadaya selaku umatna anu insyaallah nuju diajar tumut tur anut kana galur saur pitutur mantena anu pamudah-mudahan urang sadaya kenging syafaatul ujmati mantena jaganing pageto di yaumul jaja amin amin ya Allah ya rabbal alamin para sepuh pini sepuh kadang wargi tamu undangan hadirin sadaya hormaten simkuring atuh hapunten sate acana pribados ngadeg dipayun teu aya sanes nyaeta ngaturkeun cumarios kalayan nyandak asmana sepuhna calon panganten atanapi panganten Cep Muhtarudin anu partosah tadi nikahkeun sakalih anu kagungan maksad jisim kuring timpah balik ngahaturkeun wilujeng patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai sareng keluarga besar nyata Bapak Kyai Haji Horidin sareng Ibu Neneng sakulawargi teu aya sanes saperkawis hoyong ngarakeutkeun tali silaturahmi sangkan wawuh nyanggreut pageuh kana galeuh tambih mati kana ati kaping kalih kudu mesim kuring kapuntangan ku sepuhna panganten pameget anu nami Cep Muhtaridin anu sababaraha harita sabulan kapengker parantos kasunduk sepuh karjuk sepuh kamu kakatan kadang wargi kapat katali pasti ilahi yen seweuna wasta Cep Muhtarudin saraneng nina alhamdulillah parantos pasini nitih ngajadi subaya mangsana nyata melati ligarna ati cempaka mangkok narasa balebat mangsana miang pindah ke alam ririmbitan pakait patali asih ngadahuk melaki rabi yen insyaallah dina waktos ayeuna baris ditepangkeun jodona dina gapura rumah tangga tah kumari kitu pondok carios pang nasim kuring ngabring pangiring-iring teh sejanya lusur saur kapungkur supados pasirin ngajirim isi tah kumargi kitu dina waktos ayeuna pisan kalayan disarengan ku cuaca anu sake endahna oge doa restu tinu janten sepuhna kalayan diawitan ku aosan bismillahirrahmanirrahim mangga sim kuring masrahkeun Cep Muhtar Sadami sejanyerahkeun sarenghap cek paripaos teh mah ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampak rambutna salambar getihna satetes ambekna sadami mangga sim kuring nyerahkeun masrahkeun Cep Muhtarudin anu satadarinya mah ieu teh hoyong ditikahkeun namun alhamdulillah ayeuna parantos ditikahkeun kalayan esah mudah-mudahan esah mungguh pandangan pemerintah sah mungguh pandangan agama sah mungguh pandangan Allah Subhanahu wa taala para bapak kadang wargi hadirin sadaya hormatin sim kuring atuh numutkeun galur kapungkur
talari tinini aki anu bihari mapai tapak lacak baheula yen masrahkeun pipanganten teh kedah bari sareng pepek barang candak nyuhun nanggung mawa gondang mung nya kitu galurna teu katuturkeun tatana teu kanyatakeun rumaos heureut pakeun pungsat estuning nyanggakeun pipanganten teh lengoh kalalempoh henteu jangjang henteu jingjing henteu buwu henteu bawa henteu kupah henteu keupeu da kapama maka keupeu cek paripaos teh mah cunduk ukur mawa curug datang ukur mawa tarang cinggir garing curug bangkung tarang oge pinuh kesang ieu mah sok sanaos kalintang isina wirih tebih ti utami tambah lempang kepat endang tambah isin ngadeuheusan kasanggakeun tawis kaasih ti kulawargina cacacandakeun ala kadarna kanyaah para kancana cek paripaos teh mah nyanggakeun sabrang salayan kalebet cabe mah henteu nyanggakeun hatur lumayan kalebet sae mah henteu mugia ieu cacandakeun teh sing jadi pamatri ati simpai tresna kanggo ngalagengkeun kawargian antawis keluarga besar Bapak Kyai Haji Khoiruddin Sinareng Bapak Tarsudin sakulawargi oge mugia ieu cacandakeun teh sing janten pameungkeut geugeut panyancang duriat kanu bade lalayaran ngambah sagar rumah tangga antawis Cep Muhtarudin sareng Neng Nina eta intin para bapak kadang wargi hadirin sadaya atau anu terakhir manawi pidoa ti sadayana mugia ieu pala putra-putri anu parantos diakad nikahkeun mudah-mudahan dina enggoning ngabangun rumah tangga anu enggal rumah tanggina sing geget layet sareng peueut silih asah silih asih silih asuh silih simbeuh ku kadeudeuh silih simpai ku kanyaah sing gemah ripah repeh rapih ulah ropoh sanajan bari geus rapuh kalian ceuyah ku barokah tur magfirah Allah Subhanahu wa taala amanah Cep Muhtar sareng Neng Nina pek bismillahan ti ayeuna sejan niat ibadah karena Allah sing mateng sareng muntang poma ulah monteng sanajan loba nu muntangan kukuh bari jeung keukeuh nedapi tuduh hidayah sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga naon rupi anu dicita-citakeun ku anjeun duaan tiasa laksana tanpa kecewa malah mandar kenging eta predikat rumah tangga anu penuh sakinah mawadah tur warohmah kalayan pidoa kapayuna mugia Cep Muhtar sareng Neng Nina enggal-enggal dipasihan keturunan anu soleh tur soleha eta manawi para bapak kadang wagi hari sadaya anu tiasa digikeun ku pribados pamungkas sabada panutup catur disimkuring Raja Agungnya Paralun Raja Jebar Sihab Punten tutus langkung kepanghaling bobosa panon carang sapakan sarong sapotong kaliwat sapanganyaman bilih wae aya saur anu ngalantur tanpa bukur ingkar tina tata krama subahtita maklum brumawasung ilmu tunatina tata basa akhiru kalam wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nami hadirin ngaturkeun nuhun ka kersana kasepuhan wawakil ti atas nami sepuhna panganten pameget anu parantos ngadugikeun kata penyerahan mudah-mudahan tiasa kawaler tiasa katampi ku wawakil sepuhna panganten istri kituna urang lajeng kana acara anu katilu nyaeta panampian ti atas nami wawakil sepuhna panganten istri anu insyaallah bade didugikeun ku kersana Bapak Sekdes kituna waktos disemangakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kersana rekan aparatur pemerintahan desa Babakan Rema anu kusim kuring dipihormat. Kersana para purna bakti aparatur pemerintahan desa Babakan Rema anu sami hadir, anu sami kusim kuring dipihormat. Pini sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita anu sami hadir, anu kusim kuring dipihormat. Teu hilap ketua para lembaga desa mewah anggotana anu sami hadir, anu sami kusim kuring dipihormat. Wabil khusus kedua keluarga besar Sohibul Maksad, kersana Bapak Kiai Haji Khairuddin mewah kersana Bapak Tasrudin anu sami kusim kuring dipihormat. Langkung tipayun hayu urang sami panjatkeun puji sinareng syukur kadirat Allah nu Maha Ghafur. Rehna ku kudrot kalayan irodat mantena urang sadayana masih dipaparinan mang pirang-pirang kanikmatan, khususna nikmat iman, nikmat Islam, utamina nikmat sehat walafiat, sehingga urang sadayana dina enjing anu berbahagia ieu tiasa kempel ngariung di patempatan dina raraga nyaksenan pelaksanaan abdu nikah anu dilajengkeun kana nyaksenan acara sarah tampi panganten pameget. Anu pamudah-mudahan kempelna urang di tempat ngajantankeun hiji wasilah dilungsurkeun rahmat sareng hidayah ti mantena amin ya rabbal alamin. Rahmat sinareng kasalametan salamina dikocor golontorkeun ka panutan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna tug dugi ka urang sadaya selaku umatna anu pamudah-mudahan urang sadayana ngengingkeun syafaatul udma timantenakin di yaumil jaja. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, pini sepuh, hadirin wal hadirat nu kusim kuring dipihormat, hapunten sim kuring cumarios dipayuneun para sepuh, hadirin sadayana nyandak ti atas nami keluarga besar calon ti keluarga besar mempelai wanita kersana Bapak Kiai Haji Khairuddin. Ti payun atuh ngahaturkeun nuhun khususna ka pangatur waktu pangjajab acara anu parantos marinan waktos kasim kuring dina raraga mewakili ti kersana Bapak Kiai Haji Khairuddin manawi khusus ka rombongan ti keluarga besar panganten pameget hapunten sim kuring sateu acan ngawaler tangtosna sumpingna ka ieu tempat kirang penghormatan baik tina tempat panampian utamina jamuan nu saala kadarna tina samudaya kakiranganana sim kuring dasi hapunten anu saageng-agengna. Anu salajengna manawi tos cundukan waktu ninggang mangsa anu sampurna rehna AA Muhtarudin kiwaritos nyumponan janji pasini pasang subaya ka putri sim kuring sababaraha sasi kapengker tos ngedalkeun
pamaksadan niat anu sae sejang rumah tangga ka putri simkuring anu alhamdulillah dina dinten ayeuna parantos tiasa terlaksana kalayan parantos dilaksanakeun ijab kabul pernikahan. Mudah-mudahan atuh pun anak dina ngalaki rabi Neng Nina ka Muhtarudin mugi-mugi sing kapatri asihna kabeungkeutineungna rumah tanggana sing dugi ka pakotrek itek paripaos dina raraga ngambah rumah tanggana pinuh ku kabahagiaan di dunia oge kabahagiaan di akhirat. Anu salajengna tadi kadangu kurang sadayana wawakil ti sepuhna panganten pameget anu didugikeun ku Pak Ustad kalayan eces jentre kahartos pisan aya sababaraha poin anu didugikeun. Anu kahiji sumpingna ka ieu tempat seja silaturahmi. Mudah-mudahan atuh silaturahmina ku kulawargi simkuring di dieu katampi pisan. Mudah-mudahan ieu ngajantenkeun wasilah dipanjangkeun yuswa kalayan pinuh ku barokahna ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anu poin kadua tadi oge kasaksen kadangu kurang sadayana sumpingna ka ieu tempat seja masrahkeun putrana Aa Muhtarudin Kasim Kuring kanggo diakad-nikahkeun ka Neng Nina Siti Munawaroh putri Simkuring. Kalayan ku ucapan alhamdulillahirabbil alamin Simkuring nampi A Muhtarudin kalayan ayeuna tos sah ngajantenkeun suami putri Simkuring. Kalayan mudah-mudahan pidua ti sadayana non rupi pamaksadan pun anak dua-dua dina raraga ngambah rumah tanggana sing aya dina kalancaran kabarokahan oge kadituna mudah-mudahan sing nyangikeun gelar rumah tangga anu sakinah mawaddah tur warahmah. Oge disambung tadi aya paripaos angkatna ti dusun Seklok desa Cipakem saurna jauh-jauh di Jugjug anggang di teang ngali gincing tejangjang tejingjing tebu tebawa tapi kenyataan anu katingali ku Simkuring angkaribung barang candak kuhal sakitu Simkuring ti atas nami sepuhna Neng Nina kalayan alhamdulillah katampi pisan penyerahan cacandakanana. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun sedekah kanggo Muhtarudin kalayan mudah-mudahan sing janten manfaat kanggo Simkuring khususna kanggo putri Simkuring etang-etang kanggo bekal dina rumah tanggana. Anu terakhir manawi Simkuring moal masihana sehat neng tadi tos lengkap khutbah nikahna alhamdulillah didugikeun ku Kersana Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Dodo Murtado tadi oge ku Pak Ustad diulas deui anjeun dua-dua Ak Muhtarudin Teh Nina dina raraga rumah tanggana mugi-mugi naon rupi anu parantos didugikeun nasehat-nasehat sing diperhatoskeun dina raraga rumah tangga. Oge sakedik Simkuring ti atas nami pemerintahan desana hapunten manawi ka khususna ka sadaya masyarakat anu hadir khususna ka Sohibul Bait Bapak Kiai Haji Horedin
Pakuwu dina lersan ieu teu tiasa hadir jalaran aya kegiatan anu teu tiasa dikantunkeun dina raraga ngabuka pembukaan Porpemdes sakabupaten Kuningan anu tempatna di Kecamatan Cilimus. Janten hapunten khususna ka sadaya warga-warga anu hadir rehna Pakuwu titip salam ka sadayana. Manawi etalah anu tiasa kadugikeun ku simkuring hapunten tangtosna bilih aya cariosan anu pondok nyogok panjang nyugak kirang sapagodos sareng mamanahan para sepuh wargi-wargi sadayana anu hadir hapunten tina samudaya kakiranganana. Akhirul kalam billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nami hadirin ngaturkeun nuhun kagersana Bapak Ulis anu parantos ngadugikeun sepatah kata panampian di atas nami wakil sepuhna calon bakal panganten istri. Alhamdulillah mudah-mudahan anu parantos dugikeun tiasa ngajantenkeun pangwaler kanggo keluarga besar ti panganten pamaget. Para bapak mewah ibu kadang wargi sadayana mangga urang lajeng kana acara saterasna nyaeta penyerahan cacandakan secara simbolis kikituna. Mangga ka ibu di kedua belah pihak sapodos tiasa majeng kanggo nyerahkeun cacandakan secara simbolis. Lain kapanitia nuhunkeun cacandakanna hiji kanggo simbolis. Para bapak ibu kadang wargi sadayana alhamdulillah acara dina raraga Serentampi panganten pamaget parantos kalaksanakeun kalayan kanggo ngutamikeun di acara urang lajeng kana acara terakhir nyaeta penutup doa. Kanggo penutup doa disuhunkeun ka dina galina karesana Kang Ustad Udin. Kukituna waktos disemangkakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatin yashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ألف بين مختارد معاننا مسجد مناوة كما ألفت بين آدم وسيد هوا وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وسيد زليخا وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسيد شارة وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيد خادجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين المهاجرين والأنصار وألف بينهما كما ألفت بين السماء والأرض. اللهم اجمع بينهما في خير وعافية وفي مودة والرحمة.
اللهم ارزق لهما رزقا طيبا حلالا واسعا نافعا مباركا من كل جهات ومن خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمهد فضلك وكرامك بغير حساب وارزق لهما ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah menawi atur nuhun ka kersana Kang Ustadudin anu parantos mimpin doa. Mudah-mudahan doa urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah menawi acara demi acara parantos kasanggakeun di dieu tim menawi pribados selaku muqasimul auqat selaku pengatur waktu pengijab acara ngaturkeun nuhun tina sadaya perhatosan neda siapunten tina sadaya katapatan kakirangan kalan di akhiran wal afi minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kanggo salajengna nya tadi disungakeun ka Ibu Juru Hias kanggo acara adat. Oge ka sadaya para tatamu mangga disungakeun kanggo nyicipi hidangan anu parantos disayogikeun. Mangga ka sadayana diaturanan.